musik keren banci miket kene. Wow. Siapa cetrok? Pak Cetrok mah tuh tawaran tidak. Ari banci mah geulis anu kieu mah bacetrok Oh, deng. naon Pak Cetrok teh? Eta bacetrok. Pak Cetrok teh naon? Banci urut dicatrok. Lain nu kitu mah. Nu kitu mah Cikampek aya oge. Cikampek naon? Oh, banci kudu dicekek. Lain eueuh arahkeuneun sia banci meuli kuat lempeng kitu. Oh, ngadaran kantar berenang. Sia meuli kagok jadi banci teh. Suku meuli kuat hideung. Oh, lo bahasa penenan ongko jieuna beurang ngaduk meureun. Si Ari kira-kira ngilu proyek mantong jadi banci atuh. Mending jadi adukan sih mah. Nah, ulang aja dah gue di handap. Hei, Hei, cilok. Cilok. cacilok naon? Ih, nya banci teh bisa dicolok mau gitu mah dia. Yeay. Kadio. Hese banci online mah kieu. Hei, Ayo miluan mumpung sore. Buset, teh waduh. Masna bungas, berarti Arab. Aduh, uluh. Kalau ona teh nya rek tinggalin pan. Ari sih. Si eta si salendang tara di seuseuh. Tong deket-deket aing geus ya. Kenaon gitu? Kamari ditu ya. Aing kamari deket jeung manehna raratel. Oh, udah hidup keket batur teh. Kepinang kamari ditu ah. Karunya aing teh. Usiat udah deket aing tidak. Tuh, ulahun keneh wae. Kunaon gitu mah? Aing mah taruh barangan di muka kieu biasana ge. Itu. Oh, jangan deketin aing deui atuh. Oh, pohor. Pukul. Pindah deh. Cicing tadi dinya tah, kal buah. Hei, cara geuneuh aing gaji teh sabaraha di murah boka gubidan sia dioperasi. Ya, lain sia di luhur tangkal eta oko sarang lembing. Sia. Tengah-tengahna sebut banci. Ngambek beda disebut banci. Sia. Ulah nyebut banci ngambek Sia kalah seserian. Corik tidak. Mana mau disebut banci emang naon gitu mana? Oh, Sama wae. kata kene belagu. Terus tadi Tulisan kene bencong. Oh, banyak. Geus gadis ya. Kira meni kuat ieu nya kuat lalebat ieu. Hah? Kalau mau kuat lalebat ieu nya. Lalebat naon sia? Iya, pati tumbuhan udah loba ieu. Tumbuhan naon? Iya, tumbuhan. Udah nyain liur ya. Ya tumbuhan naon dedang? Iya, tuh tumbuhan. Tumbuhan naon? Hah? Tumbuhan naon? Ih, nyaho teh tumbuhan. Naon sih tumbuhan? Tumbuhan teh singkatan. Oh, singkatan. Nyaho teh SD. SD. Naon sih SD? Sekolah dasar. Oh, ari SMP. Sekolah menengah pertama. Eta si ari tumbuhan naon? Ih, singkatan. Singkatan cenah mah. Ih, ongkos SD. Oh, di SD naon? Sekolah dasar. Benar. Di SMP, SMP sekolah menengah pertama. SMA, Sekolah menengah atas. kareta itu tumbuhan. Ih, singkatan. Ieu nu gelok maneh apa sararea ieu? Headset pepotongan si Atang Gula Bet mah. Ini ada naon sih ya, naon? Itu hidang ieu nu hajat.